Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqinan walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzubillahi min kulli hali ahlin nar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahmala sareng ninggalkeun saha al musannifu musannif rahimahullah sunanan kana pirang-pirang pasunatan. Minha eta tetep tina sawarehna itu sunanan masur raqabati ari ngusap punuk. Wasohaha sarang parantos nyohehkeun saha ar-Rafi'i Imam Rafi'i fi syarhis shogiri dina syarah kitab as-shogir annaha kana saestuna itu masur raqabati sunnatun eta sunat. Wahtaja sarang parantos ngadamal hujjah Imam Rafi'i fi syarhil kabiri dina kitab al-kabir dina syarah kitab al-kabir biannahu kana saestuna rasul kana saestuna nabi alaihi salatu wassalam qala eta ngadawuh nabi mashur raqabati ari ngusap punuk amanun eta aman minal gilli tina ngunek-ngunek. Wa atarodo sarang parantos debat saha an-Nawawi Imam Nawawi pakola teras nyarios Imam Nawawi latum sahu teu diusap itu raqabah lam yasbut enta tetep hiji dalil piha dina itu raqabah naon syai'un hiji perkara. Walihada sarang kulantaran ieu lam yadkur henteu nyarioskeun hukana itu mashur raqabah saha asy-Syafi'i Imam Syafi'i wa mutaqaddimul ashabi sarang ashab anu ti heula pirang-pirang ashab anu ti heula. Wa huwa sarang ari itu lam yasbut as-sawabu eta kaol anu bener. Qala parantos nyarios Imam Nawawi fi syarhil muhadzab dina syarah muhadzab wal hadisu sarang ari hadis maudhu'un eta anu maudhu anu jijieun. Qala parantos nyarios saha al-Hamawi Imam Hamawi syarihut tanbih tegasna anu syarih kitab tanbih al-jadidu ari kaul jadid anna mashar raqabati kana saestuna ngusap punuk laisa eta lain itu mashar raqabah bisunatin eta sunat. Wa muqtadatu sarang ari anu dikudukeun itu jadid anna fi dzalika saestuna eta tetep dina itu mashur raqabah qaulani ari dua kaul wallahu a'lam. Wa minha sarang eta tetep tina sawarehna itu sunanan ad-da'awatu ari pirang-pirang doa ala a'dha'il wudu'i kana pirang-pirang anggota wudu. Qala nyarios hukana itu ad-da'awat saha ar-Rafi'i Imam Rafi'i. Qala parantos nyarios saha Nawawi Imam Nawawi hadhil ad'iyatu ari ieu pirang-pirang doa la aslu eta teu aya asalna laha pikeun itu ad'iyah pikeun dakwah. Walam yadkur sareng teu nyarioskeun hakana itu ad-da'awat saha asy-Syafi'i Imam Syafi'i wal jumhur sareng jumhur ulama. Wa minha sareng eta tetep dina sawarehna ti sunanan al isti'anatu ari menta tulung.
Hal tukrahu naha dimakruhkeun itu isti'anah. Wajhani ari jawabna eta aya dua jalan. Qala parantos nyarios saha Nawawi Imam Nawawi al wajhani ari dua jalan bima eta tetep dina perkara idza sta'ana di mana-mana minta tulung jalma biman ka jalma deui ya subuh anu ngocorkeun itu man alaihi ka eta jalma. Wa asahuha sareng ari anu pangsohehna tina itu wajhani la yukrahu eta teu dimakruhkeun itu isti'anah. Amma idza sta'ana di anapun di mana-mana minta tulung jalma biman ka jalma deui yagsilu anu ngumbah itu man a'dhaahu kana pirang-pirang anggotana man pamakruhun tah eta dimakruhkeun qot'an kalawan pasti. Wa in kana sareng lamun bukti itu isti'anah bi ihtisoril ma'i eta kana ngahadirkeun cai fala ba'sa tah eta teu naon-naon. Wala yuqalu sareng teu dicaritakeun naon hilaful aula nyulayaan kautamaan wa haitsu kana jeung sakira-kirana bukti lahu eta tetep pikeun si jalma naon udur fala ba'sa atuh teu naon-naon bil isti'anati ku minta tulung mutlaqon kalawan mutlak. Wa minha sareng tina sawarehna itu sunanun hal yustahabbu naha disunatkeun naon tarkutan syipi ninggalkeun ngelap atau nyerebetkeun bihi eta tetep dina itu tarkutan syip aujuhun ari pirang-pirang jalan as-sahihu ari kaul anu soheh anna tarkahu eta saestuna ninggalkeun itu tansib mustahabun eta anu disunatkeun kada nya kitu deui mustahab sahahahu parantos nyohehkeun kaul nu soheh fi asli raudhati dina asalna kitab raudhah. Wakila sareng dicaritakeun innahu saestuna tarku tansib mubahun eta anu dimenangkeun fi'luhu ari migawena itu tarku tansib wa tarkuhu sareng ninggalkeunana itu tarku tansib sawaun eta sarua bae wataro sareng parantos milih kana itu kil saha an-Nawawi Imam Nawawi fi syarhil muhadzab dina syarah kitab al-muhadzab. Wakila sareng dicaritakeun naon mustahabun anu disunatkeun mutlaqon barina mutlak. Wakila sareng dicaritakeun yukrahu dimakruhkeun naon atansipu nyerebetkeun ngelapkeun mutlaqon barina mutlak. Wakila sareng dicaritakeun yukrahu dimakruhkeun itu tarku tansib fi sayfi dina halodo duna syata'i henteu dina ngijih atau dina ngijih. Qala parantos nyarios sa Nawawi Imam Nawawi bi syarhil muhadzab dina syarah kitab al-muhadzab mahallul khilafi ari tempatna ihtilaf idza lam takun eta di mana-mana teu aya naon hajatun pangabutuh ila tansyipi kana ngelapkeun liharin kana kalawan panas pikeun panas au burdin atawa tiris awiti soki najasatin atau antalna najis paingkana maka lamun bukti itu hajat karohata pala karohata tah eta henteu dimakruhkeun qot'an kalawan pasti. Wala yuqalu sareng teu dicaritakeun innahu saestuna itu tansib khilaful mustahabbi eta nyulayaan anu disunatkeun. Wa minha sareng tina sawarehna itu sunanun yustahabbu disunatkeun naon alla yanfadho yen ngepretkeun jalma yadaihi kana panangan duana jalma
Di qaulihi sallallahu alaihi wasallam karena dawuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tawaddutum di mana-mana wudu maraneh kabeh palatan pudu maka ulah ngepretkeun maraneh kabeh aidiakum kana pirang-pirang kana panangan dua maraneh kabeh fa inna hada saestuna itu palatan pudu marawihu syaitani eta tempat istirahatna setan atau tempat ulinna setan atau ngipasan setan. Rawa ngariwayatkeun hukana hadis Ibnu Abi Hatim wa ghairihi jeung salianti Ibnu Abi Hatim palau khalafa maka lamun nyulayaan jalma wa napado sareng ngepretkeun jalma paladzi maka ari anu jazama anu mastikeun bihi kana itu ladzi saha Rafi Imam Rafi'i innahu saestuna itu napado yukrohu eta dimakruhkeun itu napado wa khalafa sareng nyulayaan ka Imam Rafi'i saha An-Nawawi Imam Nawawi farajaha teras ngaunggulkeun Imam Nawawi innahu saestuna napado la yukrohu eta teu dimakruhkeun itu napado bal huwa balik ta ari itu napado mubahun eta nu dimeunangkeun fi'luhu ari midamelna itu napado wa tarku sareng ninggalkeun napado sawaun eta sarua bae. Waqala sareng parantos nyarios Imam Nawawi fi tahqiqi dina kitab at-tahqiq innahu saestuna napado hilaful aula eta nyulayaan kautamaan wal hadisu sareng ari hadis qala eta nyarios itu Syekh Imam Nawawi fi Syarhil Muhadzab dina syarah kitab Al-Muhadzab innahu saestuna hadis dhaifun eta nu dhaif anu lemah la ya'rifu anu teu di la yurafu anu teu dikenal wallahu a'lam wa minha sareng eta tetep tina sawarehna sunanun al mualatu ari tuluy-tuluy wa hiya sareng ari tu al mualah wajibatun eta anu wajib fil qadimi dina qaul anu qadim wa ayyakula sareng yen nyarita jalma ba'da tasmiyati dina sabada maca bismillah alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura alhamdulillah sadayana puji lillahi eta tetap kagungan Allah alladzi anu ja'ala anu parantos ngajantenkeun itu ladzi alma'a kana cai tahuron bari anu suci wa yuhallilu sareng nyala-nyala jalma al khotimi kana ali wa yata'ahada sareng merhatikeun jalma ma kana perkara yahtaju anu butuh jalma ilal ihtiyati kana hati-hati wa yabda'u sareng ngamimitian jalma bi a'la wajhihi ku luhurna wajah si jalma wa bi muqaddimir ra'si sareng ku hareup sirahna jalma wapil yadi sareng dina panangan warijli sareng sampean bi atrofil asabi'i ku pirang-pirang ujung ramo in sobba lamun ngocorkeun jalma ala nafsihi kana dirina jalma wa in sobba sareng lamun ngocorkeun alaihi kasih jalma saha goirihi lianti jalma bada tah ngamimitian jalma bil mirfaqoini ku siku dua wal kapi sareng mumuncangan wa allayan kuso sareng yen ulah kurang naon ma uludu'i cai wuduna an muddin tina sa mud wala yusrifu sareng ulah kaleuwihan itu si cai wala yazida sareng ulah nambahan jalma ala salasi marrotin kana tilu pirang-pirang balikan wala yatakallama sareng ulah ngobrol jalma fi asna'il wudu'i dina tengah-tengah wudu wala yaltoma sareng yen ulah nyabokkeun jalma wajahu kana wajahna jalma bil ma'i ku cai wa ayyakula sareng yen nyarita sareng yen maca jalma
ba'dal wudu'i dinasa ba'da wudu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa baqiyat sareng nyesa naon sunanun ukhoru pasunatan anu sejen madzukuratun anu dicaritakeun fil kutubil mutawwalati dina pirang-pirang kitab anu panjang paparanana. Tarokna ninggalkeun urang sararea kana itu sunanun ukhor khosyatal itolati kana sieun manjangkeun wallahu a'lam bishawab.